Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian kidemang Gunung Halu tia geningan anu kasep anu manis anu kempotnya cek ma pangkasepna sa Jawa Barat eta ge cek makene dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejaneraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Pegat Kapakan bagian anu kalima karya Kang Cepi Setiawan. Kumaha salajengna ieu lalakon si Medi nya si Gingsul si Amor ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun sata acana dilajeng kade ulah hilap nu teu acan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian atanapi YouTube-na Kisah Tanah Sunda sareng Kidemang Gunung Halu mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe-na simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi sing tiasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayana nya kanggo ibu-ibu na bari masaknya segegerohna bari ngarumpi jeung ibu-ibu ngobrolkeun deui ibu-ibu oge kanggo bapak-bapak bari nyantai di tepas ngabaheuh hayang nginum cikopai udud samsai bari ngabayangkeun anu bohay oge di Padamlan di tempat konveksinya bari ngajait motong obrasna da eta di pabrik sepatu pokona di pabrik nanaon we nya pokona mah di pasar di kantor di tempat cukur asgar di perjalanan pokona makum kadulu-dulu nu aya di lumur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina Dongeng Sunda Mang Ian teh jadi rencang damelan dong katinung cenah ulah hilap di like di komen sareng di share nya ajakan batur baraya tatangga pokona mah hayu urang ngadangukeun dongeng Mang Ian gitu anu kasep. Sareng ulah di skip iklan ada bageur pan eta pemasukan YouTube mah iri kamu. Sareng kumargi simkuring madang ngadongeng sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor aya iklan aya gaji sapertos kapungkur ieu mah etang-etang parodi we di zaman kiwari nya ngamumule seni budaya basa Sunda khusus dina widang dongeng gitu. Saumpamina ngaros kahibur kepedaran dongeng simkuring terasa hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana eta tah ieu atawa rekening sabaraha we saikelasna 2000 we etang-etang we parkir bade ageng ge mangga ketang bingah we nu aya. Langkung raos disambungkeun kana speaker aktif atanapi toa masjidnya palawargi sadayana ngageuleuh rame pokona mah supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Pegat Kapakan bagian anu kalima karya Kang Cepi Setiawan mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prong isukna carita nerekab kamana-mana basana sarua geunjleung sabudeureun ibur salelumur ear sadesa yen si Amor jadi jelema anu sakecap nyata saciduh bau saciduh metu meureunnan Mang Ian tah eta saciduh metu titis jeung wacis dasar jelema omongan sakecap jadi sakalima sajengkal jadi sadepa nu kurang dileuwihan anu leuwih dikurangan antukna jadi beda kamandang jeung pamadegan nyiptakeun dua sisi anu beda pikir jeung tafsir anu pro jeung nu kontra teh mimitina mah carita teh ngan sakalimat saperti kieu palawargi sadayana pacamat mapai-mapai susukan ju turun
anu ngadengekeun meureunana salah intonasi ditepikeun di kabatur pacamat mapai-mapai susu kanyu turun. Oke gitunya, pacamat mapai-mapai susu kanyu turun. Oh gitunya, tapi kene kurang. Yo, pacamat mapai-mapai susu kanyu turun. Amanya kanyu teh pacamat tuh turun. Anjir. Dah itu kade ulah langsung percaya sia teh. Oh, sarua kalimat mah ngan ngareng hapulah we jadi beda maksudna. Salah tafsir we jadi we fitnah. Si Amor jadi loba nu muji ku alatan kajadian kamari. Teu saeutik jelema nganggap bisa kituna teh pedah katumpangan mbah dalam tunjungan anu tilem di Gunung Gejul. Aya deui anu mawa beja memang pantes jadi linuwih sabab baheula akina kawentar jawara jeung dukun sakti najan henteu mandraguna. Sawarehna aya nu boga anggapan si Amor anu mineng ka Gunung Gejul teh lain sakadar ngahuma tapi neuleuman ilmu pangawuruh jeung ngasakeun pangabisa. Lain ukur tunggu pelak suuk anu remen init sore balik isu ngendong di saung tebeh nama alasan sangkan jadi linuhung padahal anu sabener nama bener-bener tunggu huma jeung pepelakanana pedah bagong keur mahabu ngaranjah kebon. Beda deui jeung anu teu percaya alias golongan anu kontra nganggep kajadian harita teh mangrupa hal anu biasa wajar jeung ilahar. Ukur kabeneran lain masalah anu pamohalan saha wae oge bisa najan nya teu dihaja bisa kaparengan jadi nyata. Tapi dasar urang lembur anu masih kuat kana adat sok komo aya di wewengkon patilasan si Amor malah disangka jelema titisan. Disaprak harita imah si Amor jadi mineng kadatangan semah nu rek tatambang ngeunaan kasakit anu dirasa. Aya oge anu menta syarat sangkan usahana lancar jeung menang bati anu teu kendat. Awal nama si Amor nolak ngarasa sadar sapinuhna eueuh kabisa ngan ku sabab kapaksa akhirna nyandiwara jadi dukun nedunan kahayang semahana anu menta tulung. Unggal anu datang ditarima ditalek daria tuluy sina nyarita ngeunaan naon anu jadi kahayangna mun legegna mah sesi konsultasi. Sagala anu ditepikeun ku semahna dicatet dina buku teu poho ngadatangaran umur status padumukan makanan kesukaan warna favorit sagala we dicatet ya pagawean dicatet zodiak. Duh berat ari kitu cara nama ceuk si Amor bari unggut-unggutan. Nu mawi abdi dongkap ka dieu teh sumuhun kitu pangarsa. Walon semahna harita ieu pasualan ku kami rek dideheuskeun heula ka embah dalam tunjungan naon anu jadi hasilna tangtu ku kami bakal ditepikeun ayeuna mah mending balik heula engke mun geus 2 poe ka dieu deui nya. Si Amor papaga mangga pangarsa semahna nurut. Sabenerna si Amor menta waktu 2 poe teh lain keur ngadeheus atawa tapa bari sila tapi hayang boga kasempetan keur mikir jeung neangan cara anu pantes pikeun nambaanana. Dina sejen waktu kadatangan deui tamu si Amor andekak sila di tengah imah bari nyang hareupan parukuya nu haseupna melekbek matak sesek dina leungeun ngalinger gelang bahar menang meuli ti pasar ramona terembel batu akik. Nu harita datang teh ibu-ibu satengah umur ngaranna Binurma. Manehna ngakukeun geus saminggu nyeri sirah sabeula dasar urang kampung bau lisung. Binurma boga sangkaan diteluh atawa digawean ku tatanggana alatan kungsi pasea jeung ceumpat paseana teh nya biasa we kitu. Dasar jelema sangsara naon sia ngomong sangsara ka batur sakitu maneh oge siga tunggul ka duruk. Sia banget maneh siga bujur aing komo banget aing siga bujur maneh. Ogah paseana teh kitu banget aing siga bujur maneh. Punten pangarsa tebi-tebi abdi dongkap wireh gaduh maksad manawi salira sayogi masihan pitulung kaputu anu nuju tunggara. Ceuk Binurma nyarita kalayan Ajri nepikeun katuwanieun adu teutepan.
Si Amor ungut-ungutan leungeunna ngome bulu gado anu ukur wulasan lambar. Naon anu masalahna? Cenah derek-dek Binurma nyaritakeun sagalana ti mimiti teu kahajamikeun runtah anu ambalayah di buruan ceempat nepikeun ka akhirna pasea rongkah ditungtungan ku bebejang ngeunaan nyeri sirah sabelah. Tak kitu pangarsa, Cek Binurma mungkas carita. Berat ari kitu cara nama. Cek si Amor bari keukeuh ungut-ungutan. Leng manehna api-api ngahuleng dina hatena manggih jawaban yen Binurma teh bogaeun panyakit migren sarua jeung anu dirasa ku manehna. Saterusna ngimpleng ngagaya siga nu nyawe nembongkeun sikep salaku dukun sakti mandraguna. Panon peureum leungeun sidakep silana ajeg telila brai beunta. Manehna manggihan cara pikeun ngubaranana ngadadak ingeteun aya keneh sesa tablet ubar migren anu diteuleun dina palang dada kamarna. Jadi kieu nya numutkeun wangsi ti Mbah dalam tunjungan anu diharewoskeun ka kami cikeneh pisan. Ieu panyakit teh lain samanea. Omat ulah lalawora ieu teh. tuhnya imah geus tangtu pagawean si empat. Temal Binurma. Ji, ulah waka goreng sangka. Keun eta mah nu penting panyakit bisa cager heula. Da moal salah deui atuh pangarsa, yakin pisan abdi mah si empat anu neluh abdi. Hayang cager teu? Si Amor muncereng. Hoyong seun kantenan. Tembalna Binurma bari murungkut. Kieu ye numutkeun wangsi ti Mbah dalam oge. Salila 3 poe ti mimiti isukan kudu leumpang rebun-rebun. Omat waktuna kudu samemeh carang cangtihang. Leumpangna kakulonkeun tepikeun ka wates lemur bari samemehna kudu ngeupeul taneuh buruan kinca katuhu. Tuluy eta taneuh teh diawurkeun. Tong poho mapatkeun ieu jampe 3 balenan bari heunahan amekannya. Naon jampena pangarsa? Aya 2 parawana, wa 2 susuna, wa kabirona bujuruna, wa askumunuuna, wa askudempluna. Leres eta pangarsa jampena. Sok we baca tong lebat tanya. Sing yakin we. Pokona mah jauh ingkah singlar kapedar jag-jag waras tumekaning waras waringkas. Bisa. Aya 2 parawana, wa 2 susuna, wa kabirona bujuruna, wa askudempluna, wa askumunuuna, wa askubahuna. Nah bet aya bau sagala tuh. Geus we nepikeun ka demplu. Oh eta nya pangarsa, muhun atuh. Jauh ingkah singlar kapedar jag-jag waras tumekaning waras waringkas. Binurma gegerenengan ngapalkeun campe. Tah kitu, apal geuningan. Teras geura kumaha deui seun? Balikna mah kade ulah leumpang, kudu rurusuhan. Bisi taneuh anu diawurkeun kaanginkeun jeung napel kana baju. Tah kitu. Wios upami abdi lumpat wangsulna manawi? Ceuk Binurma usul. Ji, eta leuwih hade. Ceuk si Amor bari nahan piseurieun. Oh, muhun mangga pangarsa, abdi ngartos diestukeun pisan. Ceuk Binurma marah mai. Ke daguan sakedeung nya. Si Amor nguniang tuluy asup ka kamar. Manehna apak-apakan kana palang dada neangan ubar migren. Sanggeus kapanggih tuluy dibubukeun, diasupkeun kana cai sagelas. Sabenerna mah lain meunang pituduh ti Mbah Dalem ukur ngareka carita nitah Binurma olahraga. Rengse ngeracik ubar manehna kaluar. Gek diuk deui di hareupeun parukuyan, gelas dijampean mapatkeun rapalan anu teu kaharti, naon kalimahna bari meus-meus niupan gelas. Puah. Tah ieu sok inum beakeun Binurma. Hatur nuhun pangarsa. Binurma nampanan gelegek diinum nepikeun ka beakna. Tah kitu meureunan. Engke di mana geus 3 poe wayahna datang deui nya. Tapi omat ulah dina wanci tengah poe. Mangga diestukeun pisan. Hatur nuhun abdi seja amitan. Atuh imah kanggo syarat mugi katampi.
Binur mah ngasongkeun bungkusan eusina gula kopi jeung rokok keretek 2 bungkus, teu poho nyelipkeun amplop anu dieusian duit 50.000. Ieu syarat ku kami ditarimanya. Kade ulah poho kana naon anu tadi ditepikeun. Bral ayeuna mah geura mulang. Ulah balas simpangannya. Ceuk si Amor ngomongna pinuh wibawa. Sakumaha anu dipenta ku si Amor harita, Binur mah datang deui bari jeung rebo ku babawaan. Ti mimiti kalapa, bea satengah karung, endog jeung bumbu dapur, katamah baju kameja jeung sarungna. Kitu namah Binur mah ngarasa atoh, itung-itung syukuran jeung mulang tarima, alatan nyeri sirahna geus teu karasa deui. Datangna harita teu sorangan Binur mah teh, tapi dibaturan ku cemila anu sakalian dihrek tatamba. Anjog ka imah si Amor kasampak aya semah duaan ditepaskeun ngadagoan giliran. Binur mah jeung cemila kapaksa milu ngantri diuk bareng jeung tamu anu sejena. Sajeroni ngadagoan Binur mah ngajak ngobrol ka salah sahiji tamu anu deukeut jeung manehna. Bade lalandong? Sumuhun nyobian manawi jodona. Kasawat naon kitu? Nu ditanya sakedapan ngahuleng tuluy rutret bangun asa-asa rek nyarita. Binur mah surti saterusna ngabamblam nyarita pertentang ngeunaan pangalamanana sorangan, ngakukeun reueus dumeh tatama teh aya hasilna, kabuktian pisan ku dirina, kasaktian dukun Amor teh lain saukur beja jeung carita. Saterusna ngagul-ngagul di emohan ku bari ngarahul, anu ngabandungan beuki kataji, nu awalna ngerasa sangsi akhirna jadi yakin sapinuh hati. Ongkoh Binur mamah pinter nyarita, pok torolong tepaduli bari jeung ngabohong, keur nu can apal mah matak babarian ka pangaruhan, nu matak pantes ku tatanggana oge sok disarebut si kaleng butut. Gancangna carita Binur mah jeung cemila akhirna bisa adu hareupan jeung si Amor anu jadi angkeuhanana. Eta oge untung-untungan masih kene satengah jam deui kawanci tengah poe. Mun segliwati jam 12 si Amor tara daek narima sema, dina bukana deui oge jam 2 atawa satengah 3 sore. Ceuk si Amor eta oge dumasar kana wangsi timbah dalem kene. Mangrupa pantrangan narima sema dina wanci tengah poe ereng-erengan, matak gagal jeung camal samalah ngundang mamala, nepi ka akibatna bisa cilaka. Alesan reka carita tea nu puguh masih Amor teh hayangeun bisa tibra. Binur mah anu ngarasa sugeng pok deui ngahaturkeun nuhun anu teu kaitung sababaraha kalina, tuluy nyerenkeun babawaan, sedengkeun si Amor siga nu teu kapangaruhan ku pamuji jeung bawana nu nyampak bangun ngahiap. Sikepna tenang sok sanajan hatena ngarasa kacida senang. Sakantenan pangersa, abdi ka dieu teh sareng pun alo. Kaleresan anjeunna teh gaduheun masalah di bumi enggalna. Sok kadinya mila caritakeun geura. Ceuk Binur mah, punten pangersa, sanes maksad ujug dah kabur, namanya samingun abdi teh rengse ngawangun saung. Mung parantos 2 dinten ieu, di luhureun kamar teh pamiwungi sok aya sora anu ararane. Langkung anehna deui, lampu kamar sok kakeureuceuman eta teh. Rumaos sieun katamihpun anak nu bungsu hareeng deui. Nyuhunkeun pituduh sareng pitedah nanti salira pangersa. Berat ari kitu cara nama. Nyangakeun kumaha saena abdi tangtos ngiringan. Temal cemila Ajri. Ari budak anu pangleutikna sabaraha taun, lalaki atawa awewe? Tanya si Amor bari katempo mikir. Istri namanya 2 tahun. Ari salaki nyai di mana ayeuna? Nah teu milu kitu.
Numawi pun lanjut madamel di kota, mulih sasasi sakali, icalan gorengan di terminal. Rep si Amor perem, silana ajeg, sirahna ungut-ungutan, telila nyarita. Numutkeun wangsi timbah dalem imah teh kudu diruat sabab satungtung acan diruat mah bakal loba warga alam goib nu hayang nyicingan tate. Ceuk si Amor bari murulukeun menyan kana parukuyan. Aduh, ku tante gitunya. Nya kami percaya tangtuna ari syukuran mah geus meureunanya. Ngan kade syukuran jeung ngaruat mah beda eta teh. Muhun kantos, sakantenan we atuh diruat ku pangersa manawi. Lain hal nu babahari ngaruat teh. Anu mata kuring mata rapi rajeuneun. Kieu we atuh, isukan ulah ka mamananya. Hayangnya horek diteang. Si Amor mere harepan. Hatur nuhun atuh pangersa, atur nuhun pisan. Hiji deui ye, eta budak kade ulah dimandian heula. Jigana diheureuyan kudu ngageugeuh di dinya eta teh. Resepeun cenah. Si Amor nyingsieunan. Da kitu dukun palsu mah pala warginya. Ih, amit-amit, pun anak dipikar resep kudu kitu patut ih. Cemila ngabiri gidi. Sementara ieu mah aman, keun rek sakalian diparancahan ti dieu. Ngan ulah kaget mun peuting ieu masih keneh rewelnya. Mangga pangersa, hatur nuhun pisan. Enjing pokona mah diantos kasumpinganana, atuh imah kanggo syarat mugi ditampi. Cemila nyelipkeun amplop kana handapeun taplak meja. Cenur mah mau baturna tatanggana. Dudukun. Dukun nanti dukun palsu deh. Maruknya sakti pada mah. Ku obat ya bintang 7 cager mah. Hei, isukan kuring datang. Kade ulah ka mamananya. Sangus binur mah jeung Cemila barali, si Amor kokotetengan yangan pesokarahaan di pawona, kabeneran manggi, eta oge geus rompal eueuh gagangan. Tuluy dikeuman dina Ciuya, laju diteulun dina luhureun lomari. Isukna peso anu geus beuki karahaan dibungkus ku kain bodas, sup disakuan, gedig indit ngagandeang. Anjog ka imah Cemila, si Amor dibage alir tamu agung. Kakara oge diu eta susugu teh suruh sor ngabayak, timimiti kulub suuk nepikeun ka martabak, saterusna ngawangkong bari cacamuilan. Aya talaje teu, hayangnya horek diteang ka para. Ceuk si Amor bari nguniang. Aya kisah kedapnya? Cemila ngaleos tuluy nitah si Amid anu jadi adina sangkan nyokot taraje. Sanggeus ditanggeuhkeun kalawang sanggeus ditanggeuhkeun kalawang para, kalacat si Amor naik. Di jero para manehna nalung ti kayaan imeutna keur bari jeung mikir kira-kira naon sababna cenah sok aya sora di luhureun kamar. Tekung silila si Amor nyerenge. Kapangis ya. Okna sing horeng aya beurit anyar anakan, sayangna kabeneran deukeut ka lampu kamar, ku siwel manehna ngaluarkeun tespen. Kabel setrum jeung masana dipariksa. Kitu-kitu oge si Amor teh kungsi milu gawe borongan masang instalasi. Serenge deui basa nyaho salah sahiji kabel teu pageuh di baudna. Kasimpulan si Amor kangaranan beurit anakan, indungna tangtu pulang anting kana sayang, tuluy teu kahajang ngadupa kabel anu logor, akibatna lampu jadi kekereuceuman. Kaharti cenah. Gura-giru turun deui bari ngeupeul kain bodas tina sakuna, geek diuk sanggeus aya di tengah imah, Cemila jeung anakna nyampeurkeun di barung ku panasaran. Tah ye, si Amor nemongkeun eusi bungkusan dina kain bodas. Cemila teu wasa ngomong, kadon jiga nu sieuneu nempo peso karahaan bari jeung asalna ti para. Tong salempang, kuring geus bisa nalukeun anu ngageugeuh di ipa tempatan. Mun hayang nyaho mah ieu teh eusina jin ti kiduleun Gunung Gejul anu keur ngalakonan hukuman ti rajana. Ieu jin ditundung sangkan indi ti nagarana.
nya akhirna ngancik di dieu sakali deui ulah jadi pikiran deui nya ayeuna mah dijamin aman tong sieun ceuk si Amor bari mungkus deui pesona. Atur nuhun pisan pangersa. Cemila nyaritana di barung ku ngalimba. Kami ukur ngingetan salaki teh ulah sina balik sabulan sakali teuing atuh bejakeun nya. Muhun pangersa. Mangga. Ngeunaan budak wayahna kudu sina loba ngadahar tomat apel mun bisa mah sapoe 3 siki eta oge beja tijin anu aya dina ieu peso keun da moalna naon sabar we nya sakedeung de oge cager cenah ceuk si Amor nyaritana si Ganu nya. Sabenerna si Amor pernah maca yen budak umur sakitu teh geus ilaharkeun aku hareeng biasa mah rek jadi huntuna ngeunaan nitah balik ka salakina ceune eta mah ukureka carita sangkan ulah kajongjonan teuing usaha di kota ngarasa melangeun lain pedah ku salakina anu balik sabulan sakali tapi ku Cemila anu boga rupa teu goreng-goreng teuing ngarasa melang di heureuyan ku ngadongeng. Teu lila ti harita si Amor pamitan alesanana mah aya keneh anu kudu diubaran di tempat sejen cenah. Padahal manehna hayangeun buru-buru balik ngarasa tegenah mun seug lila aya di dinya. Cemila tuasa nyaram bakat ku atos si Amor di bahanan sagala rupa teu sirikna kadaharan nu aya dibikeun kabeh. Tukang ojek anu nganterkeun nepikeun ka ti beberegeg mawa nu di karungan sajeroning dibonceng manehna ngintip eusi amplop serengeh dumeh jumlahna lumayan loba. Tah bala wargi sadayananya sapertos anu tos dicarioskeun samemehna saleresna si Amor teh nya dina saung teh geuningannya keur mikasono Nyi Erat mantan kabogohna baheula. Sedih kangaranan jelema anu ieu teh jadi jang mopohokeun atawa naon teh mapalerkeun rasa sonona ka Nyi Erat si Amor teh nyobaan jadi dukun palsu gitu. Tapi da kangaranan cintanya rindu teh sono teh tuh bisa dipapalerkeun akhirna teu kuat si Amor teh hayang init neangan Nyi Erat mantan kabogohna baheula. Ieu carita si Amor rek init nyusulan Nyi Erat. Sul med hampura uingnya beureun ieu akhirna kudu lunta ti lemur anu dipika cinta. Rumasa teu kuat ari kudu kieu salawasna mah hayang nyaho sugan di kota sagala nu jadi cita-cita bisa laksana. Atuh naon anu diimpi-impi bisa ngajadi. Si Amor rambisa. Si Gingsul jeung si Medi ukur silih pelong bingung teu ngartieun ningali si Amor anu geus ginding nyoren kantong jeung ngajingjing koper. Ari maneh rek ka mana? Tanya si Gingsul. Neangan Erat Sul, teu kuat sono euy.
Temal si Amor bari mimiti nyusutan Cipanon. Kawas bolon amit-amit make jeung leweh sagala. Ceuk si Medi ngaledek bari ongkoh-ongkoh diuk dina jojodog mesekan kalapa. Maraneh mah moal ngarti kana naon anu keur dirasakeun ku uing. Berang ka bayang-bayang, peuting ka impi-impi, ngongkolak dina sawangan. Beungeutna teu ilang-ilang. Sono uing teh, sono ka Nyi Erat. Si Amor lumengis, cimatana beuki nyurudjud. Berat ari kitu cara nama euy. Ceuk si Medi nyelengkeung. Maneh mah ka uing teh Med, lain ngupahan kalah kajiga nu puas pisan. Nyari kitu nama teu ngabibisahan Imor. Uing ge baheula basa ngumbara di Malaysia. Kitu pisan rasana. Nanggung kasono teh berat kacida. Sarua Mor, percis teu beda. Uing pisan imah sedihna, urihna masih karasa keneh. Jauh papisah matak marudah bayah. Hate asa degerihan, bisa nate ukur curik baling lihan. Si Gingsul cari nakdak. Eleh teuing, lebay lah. Rajeun mewek urusan awewe, teu balik teuing nya. Si Medi keukeuh ngeceuwis. Tak kitu Sul, ayeuna uing pisan nu ngalamanana euy. Nyaho kieu mah hoream boga rasa bogoh teh. Teu kuat Sul, uing teu kuat. Si Amor geus leungit ka era, teu asa-asa ngumbar cimata komo aya baturna. Nya Mor, cinta mah geuning agung linuhung. Dajan matak bingung teu mangih tungtung, tapi keukeuh bakal nanjung. Ceuk si Gingsul bari sarua ngusap cimata. Cinta, hakan tah cinta. Ceuk si Medi bari jeung gaplok naro kalapa. Gabrug si Amor ngarangkul si Gingsul, tuluy nyuung bari ngagukuk, ceurik paungku-ungku. Nyaan ieu mah bener-bener ciri sobat nu sajati, saraksa sariksa jeung sarasa. Sahate sapamadegan teu lila tinggal laur. Tuluy ngudarangkulan sabab hesieun ngusap cimata, laju ceurik sewang-sewangan. Si Amor nginghak bari nangkeup tihang siga budak leutik anu dicarekan indungna alatan menta jajan. Si Gingsul andi preksila ngusapan cimata ku tungtung bajuna. Teu disangka-sangka si Medi ngagoak tuluy gagawuran, ceurikna leuwih tarik, samalah nepikeun ka ngagoler sagala rupa. Si Gingsul ngareret saliwatan, bedo rek repe, tungtungna nuluykeun ceurikna. Geuning sabenerna mah hate si Medi teh teu saheuras omonganana. Ngadenge si Medi anu milu ragrag cimata leuwih mokaha, si Amor mung eleh geleng, sirahna nepikeun ka didagor-dagorkeun kana tihang anu keur ditangkeupna. Ngarasa eueuh nu paduli ka dirina, si Medi nyampeurkeun bari rawah riwih. Enggeus atuh Sul, Mor, tulungan uing, leungeun ka kadek ieu. Jep si Gingsul jeung si Amor jempe ceurikna, tuluy ting turbun nyampeurkeun si Medi. Bu, eta geutina mun loba kitu Med, sok buka ulah ditungkupan. Si Gingsul hari weus-weus. Berat ari kitu carana mah euy. Nyir, pasti jero eta mah. Si Amor pupuringisan. Nu balik sa teh, bener haeutna parna ieu teh. Aslina Med, kudu gancang dibawa ka Puskesmas. Puskesmas meureunnan. Tah eta puskesmas, bisi tetanus ya, bahaya. Unsugnya teh tetanus, leungeun maneh bakal diamputasi. Nyir, kabayang aing mah maneh jadi jelema tanpa daksa. Si Gingsul nyaritana jujur teuing. Nu kabayang ku uing mah euy, maneh bakal hese cecewok sia Med. Si Amor mairan. Gejul sia, buru tulungan dewek tapi mung ka puskesmas aing mah sieun diamputasi. Daek maneh bae, uing kungsi ngadenge sia, tetanus teh bahaya. Si Amor muncereng. Pokona mah mung ka puskesmas, pokona mah mung diamputasi jeung mung pae deui. Deudeuh teuing, hampura uing nya Med. Rumasa uing teh loba salah ka maneh. Ceuk si Amor bari ngarangkul. Nya Med,
Bral, sing dicaangkeun di alam kuburna, sing ditampi iman Islamna, pokokna mah dihampura segala dosa perdosa. Cek si Gingsul bari namprakeun leungeun siga nu keur ngadua. Anjir, bener-bener garajulna sia mah ah. Cek si Medi keheuleun. Sul, kieu carana mah kapaksa uing bedo init ka kota teh. Engke bae mun si Medi geus tujuhna. Ah, bong nu garelo, asa aku kabina-bina teuing. Gancang atuh euy, aing ngubaran heula ieu. Bisi kabrupa Masuk atulah bawa ke puskesmas, tapi ulah diamputasi atuh. Si Medi ngalengis deui. Bral tiluanana arinit ka puskesmas anu kabeneran rada anggang. Kusabab eueuh pisan kendaraan kapaksa laleumpang. Tepi ka puskesmas si Amor ngajoprak teu empes-empes, sedengkeun anu duanana siga nu tas moro bedul ambekan ngahegak kesang ngagarajag saawak-awak. Sing horeng di setengahing jalan si Amor ampir kapiuhan alatan salatri, kapaksa si Gingsul jeung si Medi ngagandong silih gantian. Pemirsa sadayana, waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui. Cag urang tunda ilalakon pegat kapakan teh nya, lalakon si Amor, si Gingsul, si Medi nya itu tilu sobat sabenerna namanya. Si Gingsul pernah jadi imam, si Medi anu pernah geuningan mau hayamnya jang traktir Nyi Iroh mantan kabogohna. Tuluy si Amor jadi dukun ya, dukun palsu. Rupanya cag urang tuna di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamber deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.